Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng pribados Kang Nacep dina channel Nacep Tilu Jes. Kumaha para wargi dararamang mugi hanya sadayana sing dipaparin kesehatan lahir sinareng batin. Amin ya Allah ya robbal alamin. Atuh bilih aya wargi urang ayeuna teh nu nuju teu dama. Urang sami-sami ngadua mugia sing enggal didamangkeun sacara bihara-bihari. Amin ya Allah ya robbal alamin. Dina danget ieu pribados sejak mangdongengkeun deui anu jejer cariosna nyaeta Munjung karya pangaresana Moh Amri. Langkung ti payun pribados bade nadawidi ka pangaresana Moh Amri. Wireh dina danget ayeuna teh pansasatna pribados teh bade mangdongengkeun tina karya mantenna. Sareng sagedengeun ti eta pribados ge bade nyuhunkeun bantosanana ka wargi-wargi sadayana. Wireh kanggo ngasubscribe, nge-like, nge-komen sareng nge-share. Atuh ka wargi-wargi anu parantos nge-subscribe, nge-like, nge-komen sareng nge-share, pribados ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan tina kasayan para wargi. Supados teu nyangkolong kana waktos mangait kana wanci, urang enggal-enggal bae ya diteraskeun nya lalakon Munyu. Kumaha atuh cenah terasanana? Urang sami-sami ngadangukeun. Wilujeng ngadangukeun. Harita salahia mairan kuring ge geus ngadenge aya nu ngadongeng nyaritakeun nu kitu teh nu ngipri. Marahapi mairan sora dongeng Mang Uham. Mang Uham ngajawab, "Cing dongengkeun, kumaha cing dongengna?" "Ieu basa kuring dagang ieu teh ning daun kawung ke Sumedang terus ka hilir. Poekeun tah di Ciaur, nya we kuring teh menok di warung. Samemeh sare ngagobreng teh heuh ngawaradul. Aya tukang buah cenah ti kongsi ngadongengkeun nu ngipri. Kieu tah dongengna teh. Cenah di leuwih seeng aya rada beunghar. Patutna hade atuh turug-turugnya ngora keneh. Kurang dinya teh teu digawar-gawar. Lantaran aya bejana cenah kalakuanna teh minculak. Saban poe Senen jeung Kemis teh sok nitah ngaladu wegan. Manehna sok mesek bebersih. Peutingna sok midang. Tatangga ge geus teg wae yen manehanana teh cenah boga kalakuan nu nirca. Bandana teh neutetan ieu katangar cenah katangar ku batur. Boga salaki 2 kali teh paeh bae atuh. Gancangna keur omongan jelema teh nangtukeun yen manehanana teh sok ngawadalkeun nu jadi salakina. Dina sakali mangsa tah Nyiranda teh balik ti Majalengka sorangan. Nya nyewa kahar cenah kusirna teh heuh beres lah. Da nu namangan teh lain buburu, kahar sorangan. Ti barang celak nu tumpah kusir teh ngrawih bae atuh ngajak nyarita ka Nyiranda. Nu dibawa nyarita sigahna teh suka deui ngalayanan, heuh mere budi. Kusir asa dibere hate tah, wani ngabanyolan, heuh da karana deui. Di banyolan teh teu semu-semu, malahan kalah nyieun heuh pikarunyaeun. Tah waktu Nyiranda turun tina kahar, sok mayar sewaan, make tuluy nyalikeun ka kusir. Jelema lengoh di aku kurana. Teu mikir deui atuh nya manggana teh keren pisan. Tuluy harita Mang Uham nyelang nyarita, moal teu kitu euy dewek ge mun jadi kusir teh tah.
untung kusir datu cek Marhapi tacan pogo untung-untung nama tembal Mang Uham kus kitu kumaha wem cek Marhapi ka Salhiam nuluykeun deui caritana geus kitu teh nya Kang kusir hahehe ngariring maksudna mah tapi ngosom kahar dicung kedangkeun teh aning kudana teh dilaan kadalina dicangcang we di sisi jalan sinanya tuan jukut deket kuta maksudna mah meureun manehanana teh cat ka imah Nyiranda didieukeun tah dina Alketip sor atuh susuguhna pribumi teh ngaladenan ku sorangan lenghir cinteh sintek dicicikeun tina poci taneuh gulana teh mangkaning gula batu atuh nikmat teu kareueut suruput geus kitu mah diinum leng bawa ningku nikmatna cinteh nikmat ku dibawa imut tapi rada era meureun manehanana teh ku teu dinyanaan sugan teh moal kitu pangakuna jeung sugan teh lain nu beunghar kitu cenah geus ngopi amitan dah pok deui nyebut punten nuhun jeung mangga sabot manehanana pasang kahar Nyirana teh ngajengjen cenah ditepas ngawaskeun bari ngagelenyung imut ceter sora pecutna kahar ngagiriti ku kusir teh ngomong sorangan ya awewe ngawiwirang sugan teh lain nu beunghar lain ronjat-ronjatun eta mah ceuk kusirana kitu tah kurang leuwih tah leut we saminggu Nyirana teh geus jeung ceuleuh deui dina kahar nu kamari ieu teh kusirana ge eta keneh cara ti heula deui bae tah jabati meunang sewaan teh meunang ngopi deui susuguhna aya leuwihna ti nu geus tah mah lalawuh cinteh mah teu kudu dicaritakeun lah ieu mah make aya rokok sagala atuh waktu amitan teh keukeuh rokona kudu dibawa kabeh da lain beunang meuli cenah jieuna sorangan jeung disesakeun oge keur saha ceuk manehanana teh moal aya nu ngudud cenah kitu tah ceuk Nyirana teh saterusna anger dina saminggu sakali tah ti Majalengka ka lemburna Nyirana teh nyawa kahar eta ari tacan disuguhan mah kusir teh teu meunang waka balik heuleut 6 bulan ti waktu disewa mimiti kusir teh jadi urang leuwih seeng geus jadi salaki Nyirana teh tapi malum nu nyalindung ka gelung teu bisa ngabawah ka pamajikan atuh unggal malam Salasa teh manehanana sok dititah indit ti imah teu majar kumaha nurut bae tapi ku sabab anger kitu bae manehanana teh panasaran cenah ari nanyakeun ka pamajikanana jawabanna teh aya naon-naon ngan dina malam eta tah pantrang campure jeung salaki cenah Kang kitu tah Mang nya weh meunang salaki aya di imah tapi ti magrib keneh kudu hare-hare hirup cenah pajar teh pahareng cenah sumawon dina malam Salasa dalah dina poe sejen oge ti beurang si salaki teh teu wani lahaloho ka pangkeng paranti pamajikanna numpi kusabab teu dibawa sarasia panasaran meureun panasaran si salakina teh beki gede nepi ka we sabot pamajikanna nyaba ka kongsi manehanana teh naek ka para nyarita cenah bujangna rek menerkeun kenteng lebah nu piawaseun ka nggon pamajikanna alangi teh dipolongoan ku congo peso raut moncor atuh puhu nyere mah pek we ngadepong dicoba-coba meujeuhna dah meh dina malam Salasa tengah peuting kalacat manehanana teh kapara Kang kapara nya kapara ngarayap nyamperkeun anu caang bijil tina liang beunang nyieun manehanana teh ban nah aya pareng kitu ari noong ari beh teh oray sagedena naon keur ngaleguk nginum nginum ciduwegan geus nginum teh ulang ileung bus cenah kana enggon
cat deui pamajikanana teh kanggon tuluy ngeukepan oray. Geus neulis sorangan kitu mah leungit cenah kapanasaranana. Karayap deui lalaunan tuluy bus weh ka pangkeng. Duh gue ngedeng manehanana teh sare. Tapi kabrai beurang teh sare cenah sakarejep ge mikiran akalna nu rikip sangkan pamajikanana teh lesot tina nirca. Bobogohan jeung oray. Tah malam Salasa deui diintip. Sanggeus nginum oray teh teu lila ngiles deui. Nu kadengieun ngan omongan pamajikanana cenah. Nah, sisinan teneun gesat-gesut hade mulih deui. Teu damang. Naon nu karaos? Nah, sasauran teh kawas nu mulangkeun panyiraman. Mangga atuh, sumuhun. Sia. Ceuk nu turun ti para. Beunang oray teh. Tina isukna ieu. Isuk-isuk urang leuwih seeng teh geger. Di kebon tiwu cenah aya bangke oray sanca. Panjangna teh 5 deupa. Gedena teh rada sagede ti catang jame lah. Kebon tiwu teh aya kana 2 bauna lembur teh. Awasna urut adu gelajarana cenah waktu sakarat eta sakadang oray. Peuting anu peutingna nu boga dosa teh ngimpi cenah Kang kadatangan lalaki nu ngalakukeunana teh salaki pamajikanna sarta unggal malam Salasa rek datang cenah nyurup ka manehanana. Da bohongan cenah raga badagna teh direbut dipiceun cenah di kebon tiwu. Hari didinya betah keneh cenah. Tah ti harita atuh tuluy tumuluy sarenang nganyeta saban malam Salasa urut kusir teh sok kasurupan cenah ku siluman oray teh ya. Dua ganjeng nu sejen teh teu meunang eueuh tah. Tah kitu dongengna teh. Tuluy Mang Uham nemala. Awewe eta mah nya awewena anu munjungna. Salehiam nemala. Nya awewena Mang. Untung eta mah moal jadi siluman meureun gena da awewe teh. Ceuk Marhapi. Salehiam ngajawab. Nya tapi eta lalakina Kang ribu atuh unggal malam Salasa kasurupan. Mang Uham rek nyarita teh harita teh tulus kaburu ronda nu ngidere-daratang. Ayeuna giliran nutas tungguh garaduh anu ngidere teh. Geus kitu mah sing horeng waktosna seepnya para wargi ning telaminya ayeuna mang dongengkeunana teh nya kumargi ieu teh kedah nama di saepisodekeun sareng nu kamari nanging kumargi panjang teuing nyawe ku pribados teh dibagi 2 ieu teh ngan ripek teh munggalna ieu teh saimbangnya ieu pondok teuing punten nya. Sakitu bae anu tiasa kasanggakeun dina danget ieu. Atur nuhun ka wargi-wargi anu parantos ngasubscribe, nga-like, nga-komen sareng nge-share. Atur nuhun oge kanu parantos ngadangukeun dugi karengse. Pribados nada dihapunten tina samudaya kaluputan kalepatan bilih aya bae carek langkung saulna, milih aya ti caletot basa sareng sajabiina. Atuh sagedengeun eta pribados ge nada dihapunten tina katetiasaan sareng tina kalepatan pribados atanapi kakirangan pribados neda dihapunten. Sakitu bae anu tiasa kasangakeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.